barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya, wilujeng petepang dangu deui sareng carpon ti barayakita.com garapan simkuring Abah Iskandar. Kiwari urang guar carpon tilu bagian dina judul Mang Ukon kengeng Kang Yan Raswaya. Mangga nyangakeun Mang Ukon kengeng Kang Yan Raswaya carpon bagian kahiji. Ngadenge beja Mang Ukon maot isu kene pisan ditelepon ku adi nu awewe. Anakna nu nelepon ka Sri Manis ti Jakarta. Bayu si cikal anak Mang Ukon anu lalaki pangbejaankeun dulur-dulur. Kitu amanatna Bayu ka adi anu di Sri Manis. Ku abdi tos diwartosan ka Kang Haji Sekejati, Neni jeung Dedi. Kang Haji pisangan mah geus terangeun tangtuna ge da urang Jakarta keneh. Ceuk adi dina telepon. Satuluina manehna ngumah ka kuring. Sacenah anu rek ka Jakarta, adi kuring Ki Haji Sekejati moal bisa lantaran kagok ku pagawean. Jawab majikanana tik-tik brak. Dulur jeung baraya anu sejen reana di lembur. Dina kabejaanana ge sigana moal kabeh bisa daratang ka Jakarta. Tuluina kuring teteleponan tiluan. Lian ti adi teh jeung Dedi deui anakna bicicih lanceuk Mang Ukon. Nani lanceukna Dedi kabeneran keur ka Palembang. Aras urus lantaran salakina rek pindah gawe ka Bandung. Kabeneran ditelepon teh Dedi maneh haget naker. Sawios urang kana mobil abdi weh Kang. Akang ku abdi disamper antosan weh. Abdi bade ka teh artis di Sri Manis. Mitra kaum dangu atuh kuring jeung si Ambu geuwat sadiaan rek init ka Jakarta. Teu asa dirulusu ongko ka ijir paling tereh ge Dedi nyampeurna sajam deui. Kebeneran harita kuring geus beres menerkeun jeung meresihan mobil ngancan mandi. Data salat subuh teh biasana sok jalan-jalan ngurilingan komplek perumahan. Taralila kitulah 3-4 jam. Pagawean karereaanana pangsiunan di komplek unggal isuk. Atuh dangdan oge nejan si Ambo taralila-lila. Komo ieu teu kudu ngaginding kawan turek kanu kapapatenan. Sanggeus meh 2 jam ngadagoan kijang warna coklat susu kaluaran panganyarna nu Dedi kakarang ngurunyung. Nu jadi alasanana pangnalat kukuring tepati didenge. Barang katinggal initna ka Jakarta teh dibarengan ku Nining bojona. Padahal Nining langka pisan ulah ilu kana urusan kulawarga. Maklum manehna oge jalma gawe. Tangtu kudu rada sabar Dedi ngadagoan pamajikanana dangdan. Tuluy nyamper ka Sri Manis moal ari srog ari leong init. Abral obrol heula komo mun disampeurna can siap mah. Kuring onaman jeung si Ambu ngan karijung. Aki-aki jeung nini ieu moal loba pancaraken. Ti tadi ge geus siap malah kaburu sarapan heula. Ngadahar bacang hiji sewang. Bawa minantu kamari. Teu haseum dari teuneun dina sinil. Dahar beurang mah di Jakarta atawa di jalan sakalian lohor balik tinu kapapatenan di Pamulang. Mobil weuteun nyupirana tapis suap siap teh estuning mata greug-greug. Benang dibawa rusuh tapi teu seureudeg. Saja jalan sararea ngobrol nyaritakeun Mang Ukon. Pahatu lalis atuh ayeuna Bayu jeung Elma teh. Ceuk si Ambu sanggeus abral obrol lumrah silih gonjak silih bageakeun ti barang cat unggah kana mobil. Hadena we duanana geus mandiri temal artis. Ngan karunya we ku barudak teh tacan aya nu rimitan. Ari inung bapa geus naringalkeun. Biwarni bojona Mang Ukon ninggalkeun leuwih ti heula. Kanker uteuk karek 1 tahun meureun maotna teh.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu tepung pangakhirna sabada Mang Ukon dududaan basa ngawinkeun Iyas anak anu nomor 2. Kebenaran budak teh menang jodona kanu jauh urang Jogja. Mang Ukon ngajakeun datang ti Jakarta dibaturan ku Suhaimi sobat tiker di SMP. Basa Mang Ukon pindah ti lembur dibawa ku Mang Otang lanceukna ka Kabayoran Baru. Rada pangling da basa tepung keur dikurebkeunana biwarni. Mang Ukon masih kene lingsig jeung siga anu teger taya riuk sedih. Da kitu memang ti budak oge tukang heureuy teu oleh ngajailan batur tara ngagugulung ka susah najan sakapeung heureuina sok kaleulewihi. Siga ku sararea dimaklum taya anu ngarasa nyungkelid padahal mun ngalejokeun batur teh sok taya ngomah-ngomahanana. Basa tepung di Yogya kaciri awakna geus orot. Komplikasi gula jeung tekanan darah tinggi tuda beuki barang dahar ti bubudak. Taya kapantrang segala dadaharan anu para lemah dihengoy bae. Sate domba teu sidikna ditambulan. Dina usumna dahar kadu tilu teh kusorangan kutap ketap keneh. Tongseng masakan Padang kasebutna menu sapopoe. Ati ampela tamusu tara kaliwat. Lempangna geges jingjet da inung suku bareuh teu bisa disapatu. Bukna murag jadi ipis siga budak cacingan sarua jeung anu nganterna Suhaimi geus rumangieung sruk ringan untung bisa cager deui ge teu nepi ka kempreng jeung cacarita bentes keneh teu balelo. Lila di Jakarta ngomongna sok bebatawian elu gua najan ari jeung kuring mah komo mun keur paduduaan sok ku basa Sunda bae. Rajeun eta oge ngabalengkot mun manehna teu sadar beres deui basa Sunda teh. Wah, gua duluan nih punya mantu. Pokna basa nepungan di hotel beunang nyadiakeun pibesaneun. Mang Ukon jeung Suhaimi meuting di sobatna zaman sakola di SMA. Cina pangusaha warung bakmi. Kadua kali ieu abdi mah minantuan teh tembal kuring. Nya terlalu lumah noh. Pokna deui basa ngawinkeun anu cikal gue nggak diundang. Makanya sengaja sekarang gue datang. Coba mun bare tongonang geus tangtu datang. Mang Ukon sasarina ge tarar ieu ngarurudet maneh segala dipake heureuy. Teu kadenge sok goreng ka jelema ngomongkeun ge tara tea tuda. Nyekseukan asa disapirakeun cenah. Kuring teu bisa ngomong rumasa salah jeung hareugeun. Geuning Mang Ukon bisa ngamek. Da Ukon mah kulir bae. Heserek dibawa dinas. Cek Mas Suwargi keur jumeneng keneh. Da Ukon mah kulir bae heserek dibawa dinas. Cek Mas Suwargi keur jumeneng keneh. Gini-gini juga gue engkongnya si Seni, ye kan? Pokna rada tegeug. Cacak ukur nyarita dina telepon. Duka saha atuh harita anu poho. Ku telepon tuna talata nepi ka surat ondangan dikirimkeun via pos. Taya hiji ge nu nepi. Terpercaya mimiti nama Mang Ukon nyebutkeun taya bejana pisan kuring ngawinkeun teh. Maklum jelema tukang lohong tea. Hese mana ngabedakeun anu daria jeung anu sisiwona. Gue mah teu naon ngamaklum ieu. Biasa justru nu penting nu deukeut sok kaliwat. Pokna deui dina telepon. Tapi warni gue jadinya nggak enak ya kan? Kukuring ditepikeun. Saurah kali nelpon ka pamulang tapi taya nu ngangkat wae. Wah bener deh. Gue nya lupe init ngadadak ka Jogja. Si Peeng kakaremu ka restoran di Jogja. Gue diongkosin naik pesawat. Padahal bisa wae langsung ti Jogja ka Bandung harita teh. Atuh kukuring dibejakeun deui kung si talatah ka Didin anakna Mang Otang sina nyimpang ka pamulang. Mopoyankeun kuring rek ngawinkeun. Enggak disampein bener deh. Si Didinnya nyimpang teh mah tapi da teu ngomong naon-naon. Malah
ngarah regreg surat undangan oge dikirimkeun. Enggak nyampe bener deh, salah alamat kali. Harita Biwarni jumeneng keneh memang kungsi ngageri kabinono istrina Mang Otang basa kaliwat teu dionang teh. Teung teuingeun basana kawas lain kakolot bae. Kakara basa di Jogja keur ngobrol di hotel teh ya. Sisinarieun Mang Ukon make nyerita daria. Mihapa we barudak noh. Bisi teu katungkulan dikawinkeunana. Pokna anggar henteu riuk-riuk mah. Noh mah panguruskan segala macam upacarana. Biar urusan finansial itu bagian si Anung. Klop deh, ari masrahkeun urusan kudu ka tukangna. Yah, kan lu budayawan, si Anung banyak duitnya. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu ngawinkeun mah kuring anu leuwih ti heula. Najan ari kawin mah Mang Ukon jeung Biwarni 4 tahun samemehna. Atuh Bayu jeung Elma dilahirkeunana leuwih ti heula batan anak kuring anu kadua. Duka kumaha ngadeng omongan Mang Ukon kitu, ngahlas kuring teh. Najan Mang Ukon nyaritana teu mantra-mantra rumaho. Hayang dipikarunya ku Suhaemi harita digonyak. Mangkanya lu mesti kawin lagi. Biar entar ada yang mendampingi kalau lu ngawinin. Mang Ukon ukur ngawalon. Emangnya gue ini duren, udah peot, mana botak lagi. Gua mah dupan. Tahu nggak dupan? Duda panyakitan, bukan duren. Duda keren. Mitra kaum dangu Mang Ukon jalmana tukang heureuy di dunya pikeun Mang Ukon eueuh anu mata krudet, eueuh urusan anu muskil. Yang hareupan sawae tara ieu rengkag rengkog kasaluhureun ka pajabat teu weleh teu neung komo pupurungkutan. Jalma anyar pinanggih wau ge kakara harita tara kireum-kireum diajak heureuy. Narajang mun manggih layan sok tuluy rame ager-ageran pada nanggap. Mun ituna cameo teu bisa heureuy manehna sorangan anu sok ngabuih ngabijilan lulucon atawa anekdot. Basa rek midodaren disamper teh ka imahna si Peeng kasampak Mang Ukon jeung Suhaemi keur balakecrakan. Dahareun ngaleuyah dina meja kitu we bangsa ning baruang wungkul. Keur nu gula jeung tekanan darah tinggi mah jeroan ati jeung tamusu. Bialin sekali-sekali nggak apa, cik si Peeng seserian. Lebar tuh dano tembal Mang Ukon siga nu poho kana kasakit. Karunya kasih memei anu nyadiakeun. Ukon mah bisa wae. Bohong pak, cik si memei bojona si Peeng. Nyaritana ku basa Sunda da urang Bandung. Puguh Ukon serangan anu ngahaja minta dipangmasakeun. Saya teu bisa nolak. Bisi dituding teu ngahormat sakitu kadatangan saya mah jauh-jauh ti Jakarta. Biarin, kasihan Mei. Di lu mah sekarang siapa yang ngurus? Dupan lagi. Mitra kaum dangu di imah besan rengse acara midodareni jeung pribumi Mang Ukon ujug-ujug gepiak bae. Mang Ukon ngagupayan ka kuring barang disampeurkeun pokna minantu teh noh geuning babaturanana Doli ke SMA. Si Doli kan anaknya Titik adina si Abung. Memang ayeuna geus pindah deui ka Jakarta. Tabu 11 peuting kakara marulang deui ka hotel. Mang Ukon di hotel ngobrol nepi ka liwat tengah peuting. Kaciri jigrahna hanya si Doli teu nyahoeun kalau diundang pasti dia dateng deh. Gue bisa enak ikut naik pesawat ya kan. Kituna teh pok deui ka Iyas calon panganten. Yas, nanti kalau lu ke Jakarta tolong deh sumbangi si Doli. Katanya tadi dengan calon bini lu udah lama nggak ketemu sejak keluar dari SMA gitu. Hitung-hitung kangen-kangenan ya kan. Satuluna Mang Ukon hayo-hayohan ngagonyak Iyas. Lu inget kene teu film The Last Comment? Memang ngajawab kuring ulang-ulang heula nginget-nginget. Datang tuna nu ditanyakeunana film heubeul. Maklum keur ngorana Mang Ukon tukang lalajo.
kuring ge diwararesep film teh ku Mang Ukon. Nya nu maenna teh Sterling Hayden, Richard Carleon jeung Ben Cooper. Kuring jeung Mang Ukon sok paapal-apal ngaran pemain film, tapi Mang Ukon mah sok nepi ka apal pemain-pemain anu pangbutitina. Nyaho saha sutradarana menang Oscarna sabaraha kali, padahal kitu nanti lain beunang daek maca ukur apa cangkem hasil tina ngimeutan poster-poster film di bioskop. Aya anu kaliwat sia no kuring ngahulang kawantu film Buhun meh 50 tahun ka tukang. Ongko hari ukur pemain euwah-euwah mah tara diinget-inget. Saha deui kitu C. Carol Naish tambahna bangun reus. Kuring hulang-hulang diinget-inget waleh teka implang. Lu sih emangnya udah pikun nu jadi Jenderal Santa Ana. Bener inget lah ieu nama asana film anu nyaritakeun di serbuna benteng Alamo Texas ku pasukan Meksiko dipimpin ku Santa Ana. Muncul tokoh-tokoh legendaris anu ngabela benteng Alamo nepi ka tutumpuran cara Jim Bowie, Davy Crockett jeung Kolonel Trappist. Breh tokoh Santa Ana dedeganana kostimna. Nah atuh kuring jadi kapi asem tuluy ungek-ungekan. Mang Ukon ngabarakatak. Ya kan? Nya bener. Tembal kuring nya kakak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Jack Carroll teh pangawakanana pendek busekel ngingu kumis kanel nyisiran bukna dikatukangkeun bet inget basa tadi midodareni kostim besan siga seragam Jenderal Santa Ana kitu deui dedeganana kumis jeung nyisiranana manimeh sarua cuma besan nuh mah pake blangkon. Opatan anu babarakatakan teh Mang Ukon, Haji Pisangan, Haji Sekajati duana adik kuring jeung kuring sorangan anu sejen mah ukur seuri kabawakeun ku nu seuri. Nu opatan mah seurina ge da memang apal besan teh Sarimag jeung J. Carol Naish da kungsi lalajo filmna baheula zaman keur rumaja kawantu film rame tur kolosal. Lain ngan kasaurang dua urang ngabandingkeun jelema teh jeung lain ka bentang film wungkul kasaha wae anu rada siga sok maneran deui. Di bejaan teh sok nganyakeun bari seserian sararea oge. Cara harita siga anu pangangguran Mang Ukon pok nyarita ka Iyas. Regreg maneh mayas init-initan ka mamana aya anu ngawal. Nu aya harita can bisa neguh rek ka mana berasna omongan Mang Ukon. Kakak ipar lu yang kaya pemain sumo itu. Cik Mang Ukon deui. Ngadenge kitu sararea ting cara kakak dan nya atuh. Lancekna pi pamejikaneun Iyas anu lalaki memang lintuh bayuh-yuh teu matut beda ieu mah jeung adi-adina anu awewe anu lalaki kari ngadangdanan jeung sina mawa gegenir we siga gulang-gulang dina saniwara Miss Aah. Pokna deui salakina adi anu awewe direktur hiji lembaga pendidikan kadinasan keur mageus aya umur katambah jeneng deui. Komoda aya beja turunan menak cenah jalmana hese rek dipicongah sing sarua sahinasna harita ge milu ngariungso teh kapaksa we meureun hese ingkah piraku rek asup ka kamar hotel ti heula sosoranganan ari batur ngariung keneh mananangan mesem-mesem wae ku Mang Ukon mah keur di imah besan ge basa acara midodareni teh da langsung diajak sempal guyon siga anu geus lila wawuh. Puguh we itu teh sarwa salah jalma tuman sing sarwa formal kitu ari ieu dibawa kulir. Basa riungan rek bubar Pak Direktur geus ngaleos ka kamar si Pendi ku Mang Ukon ditoel tuluy diharewosan. Wah anggarnya euy bapak tere maneh tampangnya serem kaya Gatot Kaca ya kan. Sararea mengkek piseurieun si Pendi ukur bisa seuri koneng. Pak Direktur kawin ka adik kuring anu awewe duda karana geus pada buntutan. Mitra kaum dangu cag
Mang Ukon bagian kahiji ulang cekapkeun dugi ka dieu heula, ke urang teraskeun ka seri salajengna. Carpon 3 bagian dina judul Mang Ukon. Dikantun heula ku si Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com